ngadukeun kesalahan dicarekan moal ku Abah. Dicarikan atuh. Aya lamun teu? Ya moal atuh. Oh, nuhun atuh kitu mah Abah. Emang aya naon? Can ngerjakeun PR Bang di sabulan. Itu gerak ari mana? Hei, ah. Si Mang Kosim. Naon? Tarucingan we lah. Hayulah siapa takut. Naon bedana artis jeung monyet lah. Monyet mana panggung, artis mah di luhur. Naon atuh? Monyet mah di imah, artis mah di hotel. Ya terus naon atuh? Artis mah jiga urang, monyet mah jiga maneh. Ari maneh kesokan ka kolot teh ha? Halo guys, ketemu lagi dengan Abi. Hei, dia kodai. Buat Penasaran nih. Buat kan kadikeun Sama nih. Wah, kriminal euy. Lumayan yang berita yang laporan kasih bos. Ya Allah ih. Foto. Ulah penasaran. Eta tah sikit kita bisa we tah. Gila euy. Sekali suara. Ya, sana ini. Butut kan euy. Ulain urang. Buat kadikeun awas nih. Peduli lah. Moe teu berang laporan ge. Nah, sepatu, sarana, sepatu. Mang. Rada kitu mang geuningan senal teh. Usum halodo hese nu mananya cai. Eta sabaraha mang sapatu kulit mah? Ah biasalah 1 jutaan murahkeun. Lah, palsu kitu ge 1 jutaan mahal teuing. Ori kita tinggal Palsu atuh tingali we. Sok naon bukti namun palsu eta? Oh, ieu pernah dicongcong reungit bentol can. Can. Berarti palsu. Palsu masih amang ditewak polisi sia. Oh nya. Heeh. Tah atulah bawa we. Kok Tah kitu mang pan polisi ge moal newah. Asik, menang sepatu gratis. Ya, untung tukang dagang na boloho ieu mah lumayan geus Abah.